A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, imamil muttaqin wa khatamin nabiyyin, sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Cek setengah para ahli hate, para aulia Allah mengatakan sakabehna ibadah tina bangsa kehambaan, yakni bangsa rukun Islam, eta aya opat. Ketika orang tos bisa menyampaikan ngalakonan rukun Islam nu lima tea, eta ubudiyah ngaranna. Aya rububiyah, aya ubudiyah, kehambaan, ibadah nu jadi hamba teh setelah berlalu rukun Islam nu lima bisa dilampahan. Ada 4 macam pokok anu kudu dilakonan setelah selesai nggarap rukun Islam anu lima. Apalagi hiji nu opat eta al-wafa'u bil uhud wa huwa ada'u faraidillah. Buahna tina rukun Islam nu lima teh hiji nyubadanan kana janji-janji urang atas sakabeh nu dipardukeun ku Gusti Allah. Tah salat. Jadi rukun Islam urang geus nyaho nu lima, ngeun ieu tepat teu ngalakonanana cenah kitu. Tepati mana nu parduna, puasa Ramadana, zakatna, hajina, syahadatna, eta ku urang kudu dilakonan. Subadanan kaparduan ti Allah. Nomor kedua wal muhafadzatu 'alal hududi wa huwa ijtinabu muharramatillahi ta'ala. Kaduana buahna ngaraksa diri, ngaraksa awak, ngaraksa nafsu tina sakabeh barang perkara anu diharamkeun ku Gusti Allah. Pertama ngalakonan kaparduan Allah, dua ngajauhan ngaraksa diri tina sakabeh nu diharamkeun ku Allah. Nomor katilu wasabru 'alal mafqudi an mahbubihi atau min mahbubati, sabar atas ketiadaan tina hal-hal anu dipikahayang. Hayang nama boga ieu boga itu, hayang nama kabeuli ieu kabeuli itu, tapi apalah daya tah ketika urang teu sampai pada kahayang nu dipikahayang, urang sabar. Matak sakabehna ge dikembalikeun kana aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika urang keur teu boga sabar atas ketiadaan, ulah kudu hayang-hayang bae. Karep teu boga sapoe dua poe mah wajar, dina hirup teh wajar. Kitu nya. Tapi kan eta hese urang boro-boronya. Urang eueuh sapoe dua poe ge lieur pan kana hulu. Hulu handap segala. Lieur. Teman-teman sabar katanya. Kudu sabar atas ketiadaan. Terakhirna waridho bil maujud minal mata'imi wal malabisi wal masakin. Kudu rela dengan keadaan, baik tina kadaharanana, ridho tina pakaianana, ridho tina tempat tinggalan. Hartina naon? Bogana kos kieu kadaharan ridho. Pakaian bogana kos kieu sakieu ngayana ridho rela bae, nu penting nutupan aurat. Bogana sakieu imah teh ridho sakieu bisana. Eta parapkeun ridho eta hese ngomong nama babari. Gitu. Ridho boga salaki kieu, ridho boga pasangan hirup kieu, eta kudu kitu. Hese takkan parapkeunana. Urang masih kena nyalah-nyalahkeun bae. Padahal eta KBG pamere bagusna gorengna, hakikatna pamere Allah Subhanahu wa ta'ala. Para dulur, para jamaah hadirin sadayana
jika saking pangaosanana kawina minta dihampurakeun wallahu a'lam bishawab.